Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak? Daramang? Aman. Oke. Jantan kayak ayeuna teh. Arurang teh bade diajar cara maca dongeng. Nah, sacakeuna aya nutus apal nya naon eta dongeng entok emas. Nyangeut aya apal, ayeuna Bapak bagikeun heula ieu naskah dongengna dibaca engke arurang dites hiji-hiji maca dongeng ka hareunya. Sok. Junet. Sok ayeuna tos 15 menit Bapak bere waktu kajang maca. Tah. Satu acem Bapak absen hiji-hiji kajang macakeun ieu dongeng, Bapak bade nyontohan heula. Hiji paragraf we nu ti kacaritakeun nepi ka mah nu malih garua mah. Nya, dangukeun. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida malaratna cicing di hiji saung gubuk nu geus reot. Mang Julin patani ngaranna teh. Hirup sapopoe ngan dibaturan ku sakadang entok. Hiji-hijina deui. Mang Julin kacida nyaangeunana ka eta sakadang entok teh. Bubuha manehna mah teu boga dulur baraya mah malih garua mah. Nah, jadi jantan teh kitu macana teh kudu aya ekspresi jeung intonasina kudu keluar gitu. Feelingna teh kudu nepi ka nu para penonton teh. Tah, sok ayeuna Bapak absen hiji-hiji macakeun paragraf salanjutna teh nu kadua nepi ka nu terakhir. Amun geus beres ge ulang deui ka nu mimiti we. Nu mimiti saha nu bade nu ngacung teh heula? Aya nu bade lamun teu Bapak tunjukin. Abdi Pak. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan manehna geus indit kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digaweuna mah kapake pisan ku juragan lurah teh kusabab Mang Julit segut pisan kana gawe nanaonan oge. Ari entogna mah dikencarkeun di buruan gubuk teh tara aya hariwangan. Alus pisan tadi Azizah cara macana ngan nu kalau orang teh ekspresi sareng intonasi wae kurang nepikeun ka nu panonton teh. Tapi geus alus sakitu mah ku babari nilai B lah minimalnya. Oke, salanjutna aya nu bade nu kadua paragraf kanya nu katilu nu balik ti sawah nepi ka ngempihan entok di juru imah. Abdi Pak. Balik ti sawah moanci sariak layung, Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadeheus ka pangeran. Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun daharna naon oge bisa. Mang Julin teu dahar ngan karowiah. Sanggeus wareg mah manehna tuluy ngampihan entok di juru imah. Nuhun Junet tangan kanggo ngantos macakeunna eta teh tos halus macana teh. Tah, kari eta we kata entokna teh lain entok tapi entok make dicurekan. No katilu paragraf katilu bade aya nu paragraf kaopat aya nu bade macakeun. Abdi Pak. Isuk-isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu aya ti juru imah. Panasaran manehna tuluy cahaya gugurila teh disamperkeun. Manehna teu nyangka yen cahaya nu kacida serapna teh tina kandang entok. Sing horeng teh entokna endogna endog emas. Mang Julin peperedeyan nyagap endog teh manehna kasida bungahna. Eta endog emas murni bisa dijual ieu mah garantesna. Nuhun kanggo radia nu tos macakeun paragraf kaopat mangkaning panjang deui. Nuhun pisan muka nama geus alus lah ekspresina geus dapat. Tah ayeuna kari 3 paragraf deui nyaeta paragraf ka-5 aya nu bade macakeun. Abdi Pak. Poe kadua kitu deui entokna ngawarkeun endog emas deui hiji. Kitu saben poe sakadang entok teh endog emas hiji. Ngan pugu Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan. Imah gedong, balong, ternak entok, jeung harta liana nu mucekil. Entok teh nyaan mau dicekikeun Mang Julin. Atur nuhun kanggo Rika anu tos macakeun nya walau gitulah macana setengah-setengahnya mah. Minimal apa tah? C+ lah tipe agungnya. Oke. Next ayeuna Bapak bade nu paragraf ka genep kari Anissa batinya. Sok mangga Anissa.
Hiji poe Mang Julin ngarasa capek mun kudu unggal poe ngadatangan kandang entok jeung mau endok Mas pindah hiji teh. Mang Julin sasadian endok keur ngabelah entok ngarap Masna keluar kabeh keluar. Jadi manehna teu kudu mawan unggal poe ka kandang entok. Atur nuhun kanggo Anissa. Tah ayeuna pantos sakabeh teh maca ieu dongeng. Tah Bapak bade maca ieu paragraf nu pandeurina tos eta Bapak minta salah hiji jelema nu nyimpulkeun naon maksud atawa eusi ieu dongeng teh naon oge pesan disampaikan ka nu panonton teh. Ari geus dibeleh entok teh teu kaciri emas-emasna acan, malahan eta entok teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenah deui hartana. Manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak dibagi kebutuhan sapopoena. Tah tos dibacakeun ku Bapak, ayeuna saha anu bade nyimpulkeun kumaha carita ieu teh supados engke para panonton anu nonton ieu dongeng teh apal. Mun bisa mah baca caritakeun heula naon maksudna ti luhur ka handap. Ngartos? Abdi Pak kasimpulan ti abdi mah mun arurang hayang beunghar, arurang kudu hayang digawe oge, arurang kudu hayang capek. Soalna teu aya kabeungharan anu instan. Hatur nuhun kanggo sanganemina teh Ajijah anu tos nganyimpulkeun naon eusi carita di dieu teh. Tah kanggo Ajijah Bapak bere nilai plus rangke bintang jatuh anu kasabaraha teh tanya taros ka Pak Agungnya. Oke, ayeuna Bapak tutup tos sakian kelas poe ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Come along with me, and the butterflies and bees. We can wander through the forest and do so as we please. Come along with me to a cliff under a tree, where we can gaze upon the water as an everlasting dream. All of my collections, I'll share them all with you. Maybe by next summer we won't have changed our tune. Oke, nakeun nami Abi Bintang di kelas IPA 4 absen kagenap. Peran Abi di dieu teh salaku guru salaku guru nu ngajarkeun pelajaran bahasa Sunda ka barudak kelas di IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Muzi di kelas 10 MIPA 4 absen 23 palakuna sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran Abdi Radia Kamal absen 2 genap palakuna sebagai siswa. Abdi Azizah Fasya di kelas 10 MIPA 4 absen 5. Abdi salaku murid. Nami abdi di Karyama Krisela di 10 MIPA 4 nomor absen 30. Abdi salaku siswa. Nami abdi Anissa di 10 MIPA 4 absen 3. Abdi di dieu merankeun siswa. Nami abdi Safa Amira di MIPA 4 nomor absen 28. Abdi dia selaku kameramen. Atur nuhun kanggo anu tos nonton film Ti Kelompok Abi. Ya tompo kanggo nga-like, nga-share, sareng nga-subscribe tina channel ieu. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.